nyaritakeun teh lain aneh kukumaha aja maut mah geus teu aneh sing jadi intibar ka urang ulah kena orang gagah kena orang sehat kena orang jadi pejabat jadi kiai aja orang terlena datang ke pohok ulah jadikan itibar beureun jana mah maot teh nah cek zohir karaget sote karaget cek zohir digalkeun pamajikan anak incu ngadadak sakaligus bawa mana teh beureun cek batin mah bagus Allah mika dedeh jeung nikahnya ku cara kitulah Allah nyabut Jawa hamba-hamba macam-macam nu di medan laga nu di jalan raya nu ku tsunami anu di lembur batur lembur sorangan di luhur kasur di jalan geus macam-macam nah eta teh jang itibar urang sami bae maot mah di mamana ge nu penting mah maca mawa kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selesai mantak sok didongengkeun teh jelema kadeleuna tara ibadah di zaman Kangjeng Nabi Musa teh maot apa dipiceun ditoler-toler ka pelbak ku sebab jelema tara ibadah pentingna ngimpi pad Kangjeng Nabi Musa Musa Rasul aing teu nyarahul hamba-hamba aing jelema maot zahirna eta teh pasek zahirna teh ibadah padahal teh kakasih aing urusan di mana Gusti tuh dipariceun atuh padudang teh langsung ngajakeun lembur eta aya cenah aja ieu mah atuh ibadah tara naon tara di mana bener bae dipice langsung Kangjeng Nabi Musa nyarita ka urang lembur eta bahwa ieu adalah kekasih Allah wali Allah masya Allah antak aya we ciri-cirina mun maot teh ciri bahwa ia bagus ciri bahwa ia teu bagus ciri saadah dan ciri syaqawah dibere ku Kangjeng Nabi di mana-mana cai mataan saadah bagja jelema maot cai mataan bagja jelema maut nomor kedua tarang kesangat saadah bagus katilu irungna bangir ngegedea bagus opat senyum bagus wajib kukumaha geus dibere ciri ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor kalimatna berubah wajahna kasep mun lalaki mun awewe geulis tah lamun tarangna bangun mengkerut ciri syaqawah lamun ngelel naudzubillah min dzalik ciri syaqawah lamun kadulu bangun semesir berengut ciri syaqawah cilak di bejaan orang ku Gusti Allah tanda-tanda bagus tanda-tanda anu teu bagus ieu urang mentak gaji ge bawaeun ka ditu urang haul bawaan ka dikejeun teuing nu bidah-bidah anu nyengserikeun geus ulah maelu ku hari urang ulah maelu ngaji be cenah sok cilongok pos kitu be kaji ulah dilayanan sebab naon ieu mah jang bekal ka ditu
jang bekal urang ulah panasan loba nu ngomong-ngomong ngaji besa kaculongok hirup teu bener sekajing ulah dilawan nyadar heuh aing ngaji bae ge can bener kok teu ngaji gitu ulah dilawan lah geus urang ngaji ya bisa mah boro-boro kabehan ye kiai ge nu maca kitab kadang-kadang haju poho deui ka masalah mah geus ieu bajang catetan ngaji ganjaranna pohar geus tas bangke urang malam Jumat riungan mun maca sholawat yasin geus ulah boga pikiran naon bagi barikan lain bekal jangka ditu itu kene bangsa tuhlal tahlil di tatangga ulah boga pikiran bekal aing maka ditu nu mana bae engke sahaul haul geus ulah boga pikiran lain milu bae ngagabung jang bekal ka ditu ngaji kayak gitu kayak geus lah aing geus jang bekal mun ditanya set teh ngaji naon di Cileung teh ngaji bebekalan bae ulah pikir atuh kan bisa ada kudu boga naon gitu ngana bawaeun masalah naon lah geus aing geus ngadekeun sia capek aing geus sama urusan aing pokona aing mah bekalan da geus kaditu nyaho geus pinuh bae buku aing ngaji segala naon geus ulah nyaho teh catatan dari malaikat jedeuy jadar urang sadar sebab di akhir zaman makuari teh namimah teh berjamur merajalela namimah teh ngadu-ngadu heula mah ngadu-ngadu teh kudu leumpang al masyu bin namimah atuh jeung kuari mah make HP ge jadi bae ngadu domba teh geus puguh di partai diadu-adukeun geus puguh di organisasi diadu-adukeun paranti data mah sebab mengejar kedudukan iya bapan kiai jeung kiai ge diadu domba kene diadu iya anu pepegatan naudzubillah menggalik suami istri gara-gara adu domba HP deres ngorakeun mah ini ijo lagi geus ambalaya minta pegat ka salakina ka aki-aki ku sebab kapanggih deui jeung mantana eta deui mantana pan aki-aki meureun ninga HP goblok atuh bae nape nini jeung aki-aki ya Allah cinta bersemi kembali nanaonan di alam sebenarnya kurang jarekanan alam dan dia makir carita be nungisi alam jadi kararia ya Allah ya Rabbi.